mengatasnamakan rakyat gini ngakuasin heueuh padahal keur kepentingan maranehna we cung-cung nama pan aya paribasa nu bahaya mah parahu ngamang di darat ai ngamang di cai biasa teh mah dan nu ngarusak mah parahu ngamang di darat model entah darat sarua sajajar lain ai parahu di darat walahna naon walahna jelema harianatnya padahal meureunnan heuh nya menang sararea nya kudu ku sararea we nikmatna ge padahal anu boga parahu teh heuh tepikeun ka hayang raya teh cing bener tak kitu euy wayahna sararea siapkeun tanaga jeung pikiran dina waktu ieu dunungan urang-urang rojong supaya eta nagara teh karebut siap ayo pada lumampa abdi mah hayang jadi lebe kitu dina waktu teh hayang jadi lebe nya leutik teuing sia lebe mah pangluhurna ieu mah keun bae menteri agama da kopiah nama urang teh geus mujeuhna hayang menteri agama dek naon maneh geus jadi menteri agama teh itu dulu urang dek diangkatkeun ka tanah suci awas ya kateringna kudu nu ngarareuna ulah nu teungeuna nya eta mah bagian anu mukim di ditu we meureun cingeunah pan selera urang mah tinggi nya baksakeun aya di lemur batu rek ngeunah rek ngeunah oge dalapar mah di dalahar ge tukang peking nepi ka montok gini dan segala dihakan itu teh mangga siap Gusti Uing mah hayang jadi menteri perhubungan yang jadi menteri perhubungan ngahubungkeun naon biasanya ngahubungkeun teu wawuh jeung teu wawuh jadi cenah wararawuh ngahubungkeun ka ler kidul nya tapi teu moal nyambung euy muara kedeweng